Sampurasun pamiarsa, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, mangga urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nu linggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangadi ka Gusti. Berkahan abdi-abdi supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Pamiarsa, lenyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Pangeran Ngagalih Paneda Kaula. Dumasar kitab Jabur pasal 116 ayat 1 sareng 2. Dilajengkeun ayat 12 dugi ka ayat 18. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna anu kahiji anu ungelna kieu. Kaula nyaah ka pangeran sabab kersaeun ngadangu ka kaula, kersaeun ngagalih paneda kaula. Pamirsa, aya saurang-urang kali geubis tina sapeda sareng janten bararet janten lalecet. Anjeunna ngagoak ceurik tarik pisan. Di tengahing ceurikna ieu murang kalih teu asal sasambat ngagero sambarangan jalmi, nanging anjeunna ngageroan ibuna sabab anjeunna percanten ibuna pasti nyampeurkeun nulungan sareng ngupahan. Tah kitu oge pamirsa, dina katalangsara atanapi kasukeran dina papait jalmi nu percanten tangtos sasambatna ka Gusti Allah minangka pribadi anu wanoh anu ngadangu anu kersa ngagalih paneda sareng nulungan sakumaha anu dipidamel kudu ngagurit Jabur. Pamirsa, Jabur pasal 116 ieu teh kalebet kelompok Halel nyaeta Jabur pujian anu sok dinyanyikeun dina hari raya Paskah. Nu ngagurit Jabur misukur kumargi Gusti parantos kersa ngadangukeun panyambat anjeunna waktos dina kasusahan, dina kasukeran. Nu ngagurit Jabur oge ngungalkeun pangalamanana ku anjeun anu tos ngalaman kanyaah sareng pitulung Gusti. Diseratkeun dina Jabur pasal 116 ayat nu kahiji, kaula nyaah ka pangeran sabab kersaeun ngadangu ka kaula, kersaeun ngagalih paneda kaula. Nu ngagurit Jabur nandeskeun rehna Gusti sanes mung saukur ngadangukeun paneda, nanging mantena dina kanyaahna ngawaler panyambat urang ku pitulung nu nyata. Kumargi kitu urang ngahaturkeun syukur ka Gusti teh sanes ku cariosan hungkul nanging ku hirup nu ngamuliakeun Gusti. Pamirsa, nalika kasukeran, nalika kasusah sareng pasualan hirup nyedek ngagencet, panginten urang kantos ngaraos asana teh paneda urang teu didangu, teu digalih ku Gusti. Kitab Jabur ieu mepelingan urang, rehna Gusti kersa ngadangu panyambat urang. Gusti kersa ngagalih sareng mirosea kana satiap paneda urang. Kumargi kitu urang disaur sanes kangge milari Gusti nalika kasusah nyedek ngal nalika pasualan ngagencet, tapi teras urang mopohokeun nalika kaayaan tentrem. Kitab Jabur ieu umaja ka urang sadayana kanggo ngawangun relasi atanapi hubungan nu liket, relasi nu pageuh sareng Gusti. Sanes hubungan transaksional nanging hubungan atanapi relasi kaasih sareng kasatiaan. Mangga urang neneda. Nun ama nu di sawarga abdi sadaya misukur kangge panglenyepan dinten ieu anu mepelingan rehna Gusti salawasna kersa ngadangu sareng ngagalih paneda abdi sadaya. Nalika kasusah nyedek pasualan ngagencet abdi-abdi teh geuning teu nyalira, tapi aya Gusti anu sayagi masihan pitulung nyalametkeun. Ieu sadaya mingkin ngawedelkeun iman sareng pangharepan ka Gusti. Berkahan abdi sadaya Gusti supados tiasa ngalarapkeun pangadi ka Gusti dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun. Amin. Pamirsa, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu. Pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu pamirsa tos ilubiung dina ngamasurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan.
cag heula.